Para mitra sadaya wilujeng tepang dangu deui sareng acara dongeng enteng pangbeberamana di Mang Jaya Official di channel YouTube ieu. Mang Jaya nuju nganca carios nyambung judulna nyaeta Kasarung Kasayang Mau. Atuh kasugri kaum dangu di mana welingina mugi-mugi urang salamina idina kawilujengan, salamina kaing penang tayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mangga atuh para mitra sadaya dongeng urang teraskeun deui. Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka wargi-wargi nu parantos noe subscribe sareng loncengna, anu parantos noe like-na nu sering ngabagikeun, oge para mitra sadaya nu sering komentar ge hatur nuhun, para wargi hatur nuhun. Binga Mang Jaya para mitra share komentar geuningan hatur nuhun para mitra. Binga Mang Jaya oge ku ayana ieu dongeng share perhatosan ti mitra sadaya. Mangga dongeng nu judulna Kasarung Kasayang Maung karangan Kiliksa dina bagian katilu urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra sadaya mangga urang lajengkeun deui dongeng enteng judulna nyaeta Kasarung Kasayang Maung karya Kiliksa. Mangga urang lajengkeun deui dongeng etang-etang hiburan pangbeberahmana. Di studio Mang Jaya minangka juru dongeng ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kana perhatosan para mitra sadaya. Mangga nyangakeun. Dongeng parantos dugi kanalika basuri teh nyaeta bare merih pati kasih itok teh nya. Jadi hartos nama nyaeta disuhunkeun saperkara perkara nyaeta rek diperih pati tanagana. Itu maksudna. Oh jadi maksud abah teh kitu. Nanging naon nu dianggo kabingung ku abah cing cobi saurkeun ka kuring. Suganan we kuring bisa nulungan ka abah. Ceuk paribasana boro-boro berang dalah janari tengah peuting ge da moal burung dilaksanakeun sakur nu kadada kaduga mah bah. Ok atuh caritakeun ka abdi ulah didingding clear disumput salindungkeun. Oh nya nuhun atuh ari kasanggupan mah kitu mah tok. Hartina pangabakti ti itok ku abah katarima pisan. Memang abah ge geus ngarasa yakin yen itok mah pasti bakal ngabantu kana kasusah jeung kabingung abah. Ari kasusah abah teh kieu geura tok. Abah teh boga anak 2 awewe bungkul, kalayan 2 nana geus rarabi ngawangun rumah tangga. Nya 2 nana ayem tentrem we kitu, sakitu mah kitu ceuk paningali abah mah kitu tah. Atuh layeut hartina mah kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salogak, sapapait sama manis, sabagja sacilaka tak kitu. Ceuk paribasana tok. Tara aya paceng kadan jeung pacek cokan nu matak ngaruntagkeun kana rumah tanggana. Atuh nempok kitu teh hate abah teh minangka bapana kacida ngarasa bungah jeung ngarasa bagjana. Lantaran taya deui kabungah nu jadi kolot iwa ti nempo nu jadi anak mangih kasenangan. Ceuk omongan kolot baheula mah abah teh tiis ceuli herang mata kitu tato. Tapi kitu hanteu dasar hirup manusia mah teu lana. 2 nana anak abah nyiram dina waktu nu sarua ngan edas eta kahayang na hese kacumponan. Nu hiji lanceuk na hayang pais ati peusing jaluna. Ari nu saurang deui nyaeta nu adina hayang pangang ati lanak nu cucukna bodas da kitu. Tah ku ayana kitu tok abah teh. Nu satadina geus atoh bakal tereh mangku incu teh jadi murengkeun. Ari ras ngadenge kana kahayang nu jadi anak kitu. Minantu abah 2 nana ge geus berkah ditu berkah dieu neangan nu dipikahayang kudu jadi pamajikanana teh. Da 2 nana ge lain tukang moro atuh. Sajabati kitu apan hese ari anak nu cucukna bodas teh. Tah kulandalan kitu tok. Abah terek merih pati ka itok susuganan itok bisa ngalah eta 21. Abah menta sangkan itok bisa buru-buru mimiti neangan nu dipikabutuh ku abah. So ari si kodapur itok sabapoekeun ku abah dicomponan salila itok neangan pangabutuh abah. Sakitu kaperluan abah teh tok. Cek Bah Suri nerangkeun maksud pamaksudanana ka Mang Itok.
Ari Mang Itok nu biasana tukang heureuy jeung ngawadul teh harita mah ngahuleng siga nu keuna ku jurig. Panyakit hayam teh tetelo. Mang Itok mikir sajeroning hate nimang-nimang kudu kumaha pijawabeun. Sanggeus meunang sababaraha jongjongan ngahuleng ka Mang Itok ngajawab samemehna narik napas panjang heula. Oh, jadi maksud Abah teh nu diterangkeun bieu teh kaharti pisan ku kuring, Bah. Malah samemehna kuring ngedalkeun ka sangu. Kuring ngucap syukur ka Abah nu geus nurunkeun kapercayaan ka diri kuring. Komo make sanggup ngajamin risiko dapur kuring sapoe mah. Kacida syukurna. Sabab tangtu indung si kulup moal ngajak perang. Perkara pamenta Abah malah tangtu ku kuring bakal dijalankeun sakumaha nu diperlukeun ku Abah. Soal pesing sasiki malah moal mulan malen Bah ngaranna ge perkara anak bodas teu kudu ngeprak. Kanu anggang sabab di leuweung urang ge teu kurang-kurang. Sajabati kitu kuring geus nyaho ka nagara lanap. Da kitu Bah. Pendekna malah sagala pamenta Abah ku kuring baris ditadunan. Malah moal isuk pageto poe ieu keneh kuring bakal mangkat ka leuweung. Bedog geus meunang asah dahareun keur ninggalan si kulup jeung indungna geus boga. Tenang pan kuring teh. Mang Itok bari ungut-ungutan dina hatena mah ngarasa sugema lantaran aya order aya pagawean nu bisa ngadatangkeun hasil pikeun dirina. Kitu di antarana bae ngadenge kasanggupan Mang Itok Bah Suri meuni curing hak bari pok nyarita. Syukur atuh Tok, syukur Abah teh. Abah teh kacida ngarasa bungahna. Nya eta boga sobat nu salila bela tumutur. Lamun Itok rek miang poe ieu keneh, tangtu Abah oge engke sore bakal ngirimkeun beas jeung pare. Ditambah ku duit pikeun nyumpunan kabubutuhan sapopoe kitu tah. Pokona mah tau beres soal risiko keur kaperluanna. Hartina mah kulawarga Itok mah dijamin ku Abah. Tong sieun nu jadi anak pamajikan katalangsara. Tong sieun nu jadi anak pamajikan hartina mah tigerat neangan hakaneun keun ku Abah dicumponan. Asal kacumponan sagala pamenta Abah kitu tah Tok maksud Abah teh. Cek Bah Suri pari solongkrong ngajak sasalaman ka Mang Itok atugap ku Mang Itok di tampanan manigiak naker sarta pok Mang Itok nyarita. Saruana tuh Bah. Abah ge geus ngalaksanakeun sumpah urang baheula apa nyen urang teh salilana satungtung masih keneh kumelenang di alam pawayangan bakal silih belaan sapapait sama manis. Kuring susah Abah mantuan. Abah bingung kuring nunulung. Jadi Abah teh geus ngalaksanakeun pemerataan pendapatan, ngalitikeun jurang pemisah antara nu beungar jeung nu miskin. Sakali dia hatur nuhun atuh Bah. Keun ke sore Abah rek ngirim pare jeung duit ka kuringnya. Lamun ke sore teh lah ku kuring meureun dianti-anti pisan, terutama ieu ku anak pamajikan ye. Da kitu Bah di antarana. Jadi nya teh sim kuringnya haturkeun nuhun sakumaha janji urang baheula ning Bah. Urang teh bener-bener hartina masa bagja sacilaka kitu teh. Sapapait sama manis. Jadi ayeuna kuring hartina mah keur dina kayan katalangsara dibantu ku Abah. Atuh Abah aya pangabutuh ku kuring bagianana. Tong sieun soal eta mah Bah jang diberes we. Cek Mang Itok para mitra sadaya. Harita teh manehna meuni ngagak-gak seuri. Bari nepakan dua pingpingna ku dua leungeun malah make edeg segala rupa Bah Suri pok nempas deui. Oh bener jang Itok urang mah salilana teu meunang silih rengan. Komo silih koet kawas ucing mah kudu dipahing. Lantaran Abah mah salilana teu oleh inget kana sumpah setia nu ku urang baheula diucapkeun babarengan baheula. Nu batak Abah mah tadi ge sanajan dibagiakeun ku bedoge teu burung nyamperkeun geuning ka Itok. Lamun batur mah geus nyicire mah moal balik deui. Tak kitu da siga nu rek ngabinasa atuh. Itok mah lain ngabagiakeun ka Abah teh. Da boga rasa pasti meureun Itok teh rek ngabinasa ka Abah kitu tah Tok. Abah ngarasa bunga yen Itok masih keneh pageuh nyekel sumpah pancek Itok baheula kieu. Lamun Abah ti heula beunghar Abah kudu daek mantuan kanu susah kasusah Itok. Lamun Itok ti heula beunghar Itok kudu daek nulungan kana kasusah Abah. Ta ayeuna Abah kaparengkeun beunghar anu ti heula. Tapi sanajan kitu Abah ge tetep we perlu keneh ku pitulung ti Itok. Atuh Itok perlu deui ku pitulung ti Abah.
nya ayeuna urang silih tulungan ngarah tumanina cicing di alam pawenangan. Hartina mah di alam dunya, engke di alamna pawenangan urang teh ngarasa tumanina. Ari teu dicaritakeun hartina mah, hartina kumanya. Ari teu di samaraan ku papaseaan mah urang teh tenang hirup. Jeung deui Abah teh aya keneh nu perlu dicaritakeun ka ito. Nya engke di mana isuk baring supagi, di mana pamenta Abah kacumponan ku ito, kudu dianterkeun sakalian ka Abah. Da engke di ditu urang ngariung dalahar bala kecerakan jeung Abah sakulawarga. Malah anak pamajikan itok kudu dibawa sakalian, kitu tambahna tina kaperluan Abah nu tadi geus dibejakeun. Jeung deui Abah janji manteu. Hartina mah rek mantu-mantu kaperluan hirup itok, ku jalan nyerenkeun sawah 1 kotak 2 kotak mah kitu tah. Ceuk Bah Suri bari ku siwel ngaluarkeun bungkus surutu. Sok digolerkeun dina palupuh sanggeus manehna nyokot sasiki. Palenyun udud bangun nikmatna keur ari Mang Itok pok deui nempas bari leungeunna ngarayap kana surutu. Aku udah ceritaan teh Bah. Lantaran guring ge salilana teh boleh inget kana sumpah urang duaan baheula. Waktu baheula urang babarengan sangsara kadungsang-dungsang bari nanggung gentong. Dagang kalemur Cigoong, ari balik ka Pegat Bagong. Gentong kuring barolong, nu Abah tinggorolong, ragrag kabalong. Ari perkara pangonang Abah ngajak dahar bala kecerakan sakulawarga mah. Tang tuh. Lah, kuringnya bakal dicumponan Bah. Malah si Kulup jeung pati gua ge bakal dibawa tang tuna teh. Jawab Mang Itok deui atuh sarura. Saterusna mah ger salisirian duaan ngobrol, ngaler ngidul ngaguar lalampahan baheula bari diselang-selang ku sempal guyon. Para mitra anu mulia, tuna carita nu keur ngarobrol paduduaan. Ayeuna urang Bandungan obrolan Bilani jeung anakna nu keur ngaluprak di dapur. Bari nyangu jeung nyuguhan semah, maksudna mah keur nyuguhan semah. Harita Bilani keur mulak-malik beuleum peda sasiki keur deungeun sangu nu rek disuguhkeun ka semah. Nempok itu si Kulup nu ti tadi ngabandungan dipigawe ku indungna pok nyarita. Mak, nah meuleum peda teh ngan hiji-hiji teuing mak. Mane keur uing, pira ku uing moal dibere onaman mah sabab nanyukna ge pan ngilu tadi teh. Malah ceuk mah itu teh geuning. Narek mah peda sahiji ku tiluan. Ari ceuk mah teh samaha piraku sapotong sewang mah teh cukup. Tak kitu ceuk mah tadi, matak uing mah. Tak menta we buntutna we nya mah nya. Ceuk si Kulup bari noe leungeun indungna. Ari Bilani memeh ngajawab molotot heula bari ngantelkeun curugna kana bibir. Maksudna ngaras si Kulup ulah ngomong bae, teu lila pokna harewos. Ulah ribut sia Kulup. Jeung balebang nganyuk mah ulah sia tarik teuing bisi kadenging ku semah deuleu. Engke ieu peda teh lain keur dahareun urang tapi keur nyuguhan semah nu matak jempe ulah ributnya. Jawab Bilani bari jongjon mulak-malik beuleum peda. Si Kulup panasaran pok nanya deui ka indungna tapi ngomongna mah rada ngaharewos nurut sakumaha papatah tim jadi indungna. Ari beuleum peda teh para mitra beuleum asin. Sugan mah. Ieu mah moal aya duana sigana para mitra sadaya lah. Pangraos-raosna tuh tuang sareng beuleum peda para mitra. Antong beuleum peda beuleum asin begitulah. Nu kira-kirana raos di beuleum. Deuh samel lada. Lalabnya kitu keneh. Ih, cenah Mang Jaya mangan syukur ngabibita dahar bunggul. Nu mawi kitu para mitra sadaya lah. Kacipta nikmatna bari ngoprot kesang teh. Mangga urang lajengkeun. Ih. Si mama teu puguh. Ari semah dibere nu teu ngilu nganyuk. Ari uing mah diberenya. Ricik atuh mama. Nu teu dibere daging mah ngentang-ngentang huluna atuh mak. Cek si Kulup keukeuh ngarenghi. Hayang dibere da puguh teu nitah sabulan sakali manggih lauk asin oge. Indungna ngadenge si Kulup nyarita kitu meningah las jero hatena. Da memang kasaksian jeung karasa pisan ku si Kulup. Lamun dahar teh ngan saukur karo uyah atuh pok Bilani nyarita deui ngalalemu ka anakna. Ieu, kieu atuh Kulupnya. Ieu peda teh urang suguhkeun heula ka semah nya Ujang, talamun engke ku semah teu dibalikeun, hartina Ujang bakal kabagian sabeulah. Tapi lamun ku semah dibalikeun hartina Ujang ngan kabagian cucukna meureun. Jadi wayahna keun bae urang mah nya ulah waka hayang, jeung ulin heula ka ditu engke lamun semah geus beres daharna ku umah digerowannya. Ceuk Bilani.
Jadi tuna mengupahan kasih kulup. Atuh si kulup teu ngomong deui sanajan keheul oge ka indungna koloyong si kulup keluar ninggalkeun indungna nu keur masak. Sangkan bilani masih kulup terek ulin padahal manguliwad kapipir maksudna rek noong di mana semah keur dahar. Demi Mang Itok jeung Mbah Suri aruplek we ngobrol. Teu malire naon-naon malah Mbah Suri nu tadina moal lila jadi ngampleng katungkulkeun ku ngobrol. Teu lila para mitra sadaya kurunyung bilani. Harita teh nyampeurkeun bari nyarita. Kang Itok tuangeun parantos aya kanggo tamu teh itu dapan sayagi. Cek bilani ka salakina gancang ku Mang Itok di tembalan ngobrolna eureun heula sakedeung. Heuh atuh. Cing bawa ka dieu tunggal lalega di dieu euy lani euy. Cek Mang Itok bari jung nangtung terus ka dapur maksudna rek mantuan ngakutan keur nyuguhan Mbah Suri. Tapi memegap dibetot heula ku bilani. Pok Mang Itok ngomong ngaharewos ka pamajikanana. Naon lani? Enggeus sadia keur nyuguhan semah teh. Cek Mang Itok bari melong ka bilani atuh pok ku bilani dijawab tapi sarua ngaharewos. Bari ditompokeun kana ceulina Mang Itok. Itok, mane mawayahna tong hilu dahar sabab salian ti sanguna saeutik lauk dangan hiji. Bisi ki semah teh seubeuheun bisi nanyakeun, bejakeun we maneh mah keur puasa kitunya. Oh, dari maneh lani? Lain bebeja puasa kumaha da kami tadi kan malenyun bae udah disuruh tuh ongko lapar di kami teh panti isuk ecan kararawan cai sangu sakebru-kebru acan can nginum-nginum acan sok teu punggung maneh mah. Ih ulah tarik teh ngomongna ya era bisi kadenge ku mah ari maneh mah tarang ngagugu ka pamajikan. Heueuh ceuk kami ge wayahna lantaran kejona saeutik deui. Kumaha alasan malah ka Mbah Suri? Matak naon keur nuna kana sangu kitu poe ieu mah naon hesena. Jeung buru-buru angkutan, tapi maneh ulang hilu dahar sebab piring lagi ngan sahiji deui. Sok tong mantangul bisa ditakos aku pangari. Aing mah aya wae bagja teu daulat lani. Cida pisan nya emang ngajajah ka salaki teh. Masih keneh can seueuh ngatur ka salakinya. Tapi tina naon getal ah. Heug kami moal hilu dahar jeung semah. Tapi lamun aya sesana keur kami nya, ceuk Mang Itok bari kadawak kana boboko sangu jeung piringna terus dibawa ka tengah imah rek disuguhkeun para mitra sadaya. Harita para mitra sadaya nyaeta bari nunaan boboko sangu jeung piring. Harita teh Mang Itok para mitra sadaya tuluy nyarita, "Bah, sok ngalih heula ka dieu bah calikna bah. Tuang heula ah, memeh mulang teh ngarajag-jag. Engko kuring teh boga rejeki saeutik hayang katuang ku Abah. Sok ulah isin-isin da aya pika isineun di dieu mah bah." Ngan wayahna teh rencang nanya, cek Mang Itok ngaku ka semah bari ngomong nama alus siga nu heueuh. Padahal dina hatena mah ngageremet sok sieun Mbah Suri rewog daharna. Demi Mbah Suri da puguh tas lumaku jauh ka tamah-tamah ti barang serog teu cai-cai acan. Atuh teu kudu dua kali nawaran langsung Mbah Suri teh ngojengkang pindah diu ka deukeut boboko sangu. Sarta pok nyarita ngajak ngariung ka Mang Itok. Sok atuh barengan tok ngarasugema gerari ngariung jeung pribumi mah. Monya Abah we sorangan semah. Cek Mbah Suri bari teu talangke kadewuk nyuk sangu sapiring metung. Atuh Mang Itok mending ngaranyug nempok kitu ki semah sanagar teh. Tapi teu dikenalkeun kalapok ngomong bari jek diuk hareupeun Mbah Suri. Aduh hanya kalbalah. Kuring mah teu bisa maturan dahar ngariung teh bah. Ari sabab kuring teh kena ku peraturan nu dijieun ku ku kuring sorangan lantaran unggal poe Jumaah Kaliwon kuring mah teu meunang ngadahar bobok teu meunang ngadahar sangu wungkul kitu tah. Nu batak mangga lajengkeun ku Abah nyalira. Teu kada asa-asa. Ulah tenting lah pokona mah bah, pokona mah ceuk Mang Itok kuring sapanjang wet dengan 3 lamar. Sedang Mbah Suri ngan saukur ungeuk teu nemalan sabab sungutna haririn ku sangu keur digayem. Mang Itok nepos semah soson-soson kana dahar meuni geregeteun. Bari ti corona lok-lokan cacing anu ngumara dina jero beuteung marota. Hiji gimrang komo kitu atuh. Bedak menang meuleuh meuni melenghir kadah ka seungit ka ambeuna. Atuh cacing ge tuluy kontan hayang diparab nepi karame ting kurubuk ting kurubul. Cenah ceuk nu lohong teh mah hari panon Mang Itok kekereuceuman siga nu kapireupeunna. Demi nu boga kalakuan kitu teh lain Mang Itok wungkul. Tapi anakna ge si kulup geus nogel we nonoong tina sela-sela bilik pipir imah.
jantung ratug tutunggulan amekan asa ngadadak jadi sasak siga nu mengi panon molotot teu ngiceup-ngiceup bakat ku sieun kapalingan neuteup sok sieun kisah mah malikeun peda tapi dasar si kulup keur sialan hirupna sakur nu dipikasieun tetela kajadian kabeh oge harita Basuri geus hasil meresan peda sabelah kulantaran deungeunangan eta-etana kapaksa poho kana kaera sanajan nyaho dipangnyemahkeun dipanyemahan daharna sagut cebol deui kana peda kulantaran sabelah geus beak terus dibalikeun ari ku diblag peda malih kero dipipir anu ngajerit tarik pisan ma dibalikeun cek si kulup bari terus cerik tolong seran dipipir baju nepik papinuh kutane ngadenge nu ngajerit dipipir imah sarerea ngarenjag bilani anu ngadenge anu ngajerit dipipir imah teh sarerea meni ngarenjag bilani nu keur ngajentul di dapur meni curingha kojeng kang kaluar nyampeurkeun ka si kulup ari Mang Itok rungah ringeuh dengar tieun sedeng Basuri mah meni bencelik panonna lantaran kabuhulan sababareng jeung si kulup ngajerit teh Basuri keur neureui pantes kabuhulan ge dareuwas kulantaran kagareuwahkeun kudu ngajerit kapaksa Basuri eureun daharna terus ngubah leungeun rurusuhan teu dielap-lap acan kala dikepret-kepretkeun we terus tuturubun turun nuturkeun Mang Itok jeung Bilani nu nyampeurkeun ka si kulup kasampak si kulup geus dipangku ku indungna bari diupahan Basuri nempok itupok nanya ka Mang Itok oh, naon budak teh euy? Tinggang batu. Tawa labuh ti dulalit. Eta kalengan dibalikeun kitu tadi teh cenah. Cek Basuri bari ngosom para mitra sadaya sigana we sangu anu adina. Anu keur digayem teh can kateleg kabeh. Bari netep kasih kulup nu euri-euriheun bakat ku haneueul sigana lantaran nempo hancenganana dibalikeun ku Basuri. Ari Mang Itok da puguh teu nyaho ti mimitina teu nemalan kalah ngareret we ka pamajikanana. Kawas nu menta dipangjawabkeun. Kabeneran Bilani surti atuh pok nyarita. Nu mawi rag-rag buat anak teh Abah ti guling tina gawir dugi ka tibalik awakna. Bari kasampak teh nuju nang kuban we bari ceurik untung buru-buru katurungan ku kuring. Teh mah Bilani bari ngusapan tarang si kulup. Ting bener-bener ngadapang dina taneuh ting haja dibalur ku Bilani ngadenge kitu atuh Basuri percaya malah pok nyarita waduh sing ati-ati jalu kahade ari ulin teh nya yo ari ulin teh ulah laktak teuing bisi matak cilaka undungan ukur tibalik kumaha lamun katinggang batu pan bahaya gede eta teh geus tong cerik teuing ye ku Abah dicecep ye ku duit sabengol ngarah tereh cager cek Basuri bari song mikeun duit sabengol ka si kulup. Si kulup meuni curing hak ngaradak ceurikna eureun. Gap duit ditampanan terus menta diecagkeun ka indungna. Kalayan teu loba catur jut si kulup diecagkeun ku Bilani. Nah atuh ari jut turun tina pangkuan indungna deregdeg lumpat teuing ka mana inditna. Cakakak harita Basuri seuri meuni lalengakan. Kapaksa Mang Itok jeung pamajikanana ngilu seuri mairan ka Sema. Tiluan arakai-akayan di pipir imah. Tapi Bilani malain seuri mairian Basuri maneh namanya sirikeun talajak nu jadi anakna diseubeul saleuserian leos sarerean arasup deui ka imah gek dariuk ngariung malah Bilani oge ayeuna mah ngilu ngariung pok Basuri mimiti muka carita tok Abah teh lain kurang sono lain teu resep ngobrol sajabati kitu lain kurang hormat ka pribumi ngan kulantaran Abah teh aya deui kaperluan sejen ongko da babadamian mah geus parat kabeh lain tadi teh dahar geus Abah teh atuh sagala rupa geus Abah teh rek pamitan we keun sugan ka hareup aya deui waktu keur ngobrol nyacapkeun ka sono tah sakitu we atunya ayo atuh tok cek Basuri bari jung nangtung solongkrong ngajak sasalaman ka Mang Itok jeung ka Bilani atuh kuduaan gup-gap di tampanan malah Mang Itok mah bari nyarita kieu. Oh nyemang atuh bah lah. Ampura we kuringnya bah teu bisa ngaku ieu da puguh kaayaan batan sakieu. Ngan peupeujeu Abah ulah kapok ye nganyang ka kuring ye. Sanajan ka dieuna oge teu bisa dihormat ku kuring teh. Cek Mang Itok bari netep ka Basuri nu geus siap-siap rek miang ka lemurna. Atuh teu loba catur deui para mitra sadaya adegan eta tos teu kedah digambarkeun deui.
kumaha miangna Basuri kalemurna. Geus pamitan leos Basuri ningalkeun Mang Itok jeung Bilani nu carolohok nganterkeun semah ku paneuteut. Sanggeus Basuri jauh gek Mang Itok diuk deui bari pok nyarita ka pamajikanana. Ani ari si Kulub kunaon kelakang hariringan di pipir. Jeung teuing ngeun si Kulub mangagaruahkeun semah jadi we. Baliknya ngadadak meuni sirikna teu lumpat. Kami malah rugi ye. Sok teu pararuguh ari maneh Itok. Si Kulub lain ngahariring tadi teh rieu lain babaung. Jeung di naon rugina keur maneh da asa teu patula patali jeung maneh. Si Kulub di pipir ari maneh di jero imah dirugikeun lebah manana. Ceuk Bilani meuni bari meresan urut dahar semah pok Mang Itok ngomong deui. Rugi kami telani sabab ki semah teu mere deui surutu. Lantaran balikna rusuh parugi. Tah kitu tah da leuwih sing teh nyaho mah. Jeung teh kejo ulah waka diperenan ye. Kami hayang dahar. Jawab Mang Itok bari terus harita kop kana piring kadebuk nyiuk sangu habak dahar meuni cacamuilan bangun nu kacida laparna. Tapi barang rek nyawa daging peda di halangan ku Bilani bari nyarita kieu. His. Ke heula ieu mah. Lantaran nya ieu pisan nu ngajadikeun si Kulub ngagoak di pipir imah teh. Sok we ka jauh wungkul maneh makadinya. Itok. Har. Nya kumaha ieu mitina ni? Engke caritakeun ka kami ye. Ada kami jadi nyaho. Cek Mang Itok para mitra sadaya bari ngosom ngomongna. Atur reg daharna eureun heula lantaran hayang nyaho lalakon si Kulub. Teu loba catur deui darak-dak Bilani nyaritakeun lalampahan si Kulub kalayan teu dikurangan teu dileuwihan. Tamat Bilani nyarita cakakak Mang Itok seuri bari nu bunga ngadengi anakna jadi bodor murah teh. Hari nu dicaritakeun ku Rudrak datang deui bari ngajingjing kurupuk sakantong. Jigana bae duit ti Basuri dipake meuli kurupuk. Datang batang pok si Kulub nyarita bari ngagelehe kana lahunan indungna. Mak, mana ulu pedaya keneh mak? Kuing hayang dahar geus lapar ti tadi keneh. Cek si Kulub gancang dijawab ku Bilani. Heuh pek diradahar ujang ayeuna mah sabab semahna ge punung. Tak ku ujang digebah, sok atuh da aya keneh awakna. Sabeulah deui sakaliane jeung bapana daharnya. Cek Bilani bari nuduhkeun peda anungan kari sabeulah sarta pok Mang Itok ge mairan. Oh bener ujang lah. Hade siasat teh lah. Bener. Sok lah urang bareng daharna jeung bapa ye. Kara leuwih ngeunah karasana. Komo jeung kurupuk mah lah. Wah buru ngahimal dahar teh gerayu. Pegejang aja. Sok ulah punungan jang lah sok. Ulah nurutan semah lah. Cek Mang Itok para mitra sadaya atuh deker sarerea dalahar ngariung meresan sesabah suri. Malah teu sawatara lila sangu teh geus beak bersih. Teu nyesa saremeh-remeh acan. Beres dahar karayap Mang Itok pindah diukna kalawang terus mangadaweung dina bang barung bari nyeunghil pipikiran anak kumalayang ka mena-meni. Mikiran pamenta Basuri sobatna breh kacipta dina lamunanana. Mang Itok engke bakal sore bakal meun aya nu nanggung pare ngaleut ka imahna. Sarta Mang Itok bakal nerima duit ti Basuri jeung dia bakal meunang sawah 2 kotak. Bakatku dicipta-cipta meuni asa geus narima. Nyeh Mang Itok seuri bari pok ngomong sorangan. Kumaha atuh para mitra gerentesna Mang Itok teh manehna ngomong sorangan. Air rezeki aya we di mana we geuning ye. Duit aing loba ayeuna mah ye lah. Dahar seubeuh duit merkis. Aku disuguhan beas beureum deui mah. Ari aya gawe mah aing teh. Kena ada kidit aina berang mengpengberang keneh. Cek Mang Itok bari jung nangtung terus nyamperkeun ka pamajikanana nu keur beberes di dapur. Pok Mang Itok nyarita. Tadi bising ge sore aya nu nganteuran pare jeung beas ditambah ku duit tarima bae ku manehnya. Ayeuna kami rek ngalaker ladangna mengpengberang keneh. Naon Itok deneng yan teh rek aya nu ngirim pare ka dieu. Sok tara puguh-puguh ari nyarita teh. Bol-bol kudu ditarima we sedang nurek ngirim teh can aya para lugu sapi jelemaana nurek mere pare teu pugu urus kawas maneh teh usaha kitu aing mah teu sudi najis teuing ge bisi majarkeun jadi hutang kudu dibayar leuwih tipet leuwih tikel ti eta pan ripuh meureun urang teh ti mana keur majar hutangna ceuk Bilani can ngartieun aya poho kami teh kieu geura ieu carita teh Lani ieu. Sok urang heula barang gawena atuh kami rek nyarita ye. Cek Mang Itok.
bari darak-dak nyaritakeun naon-naon nu geus dibadamikeun jeung Basuri. Kabeh dibejakeun taya nu kaliwat nu dimaksud ngarah pamajikanana ngarti. Atuh ari geus diterangkeun kitu mah pok Bilani nemalan. Oh kitu heueuh atuh teu nyaho mimitina tadi mah nu watak teu kaharti. Nyari geus nyaho onaman mah tangtu ku kami ditarima. Tapi piraku aya kirek ini pan geus beurang ieu teh. Oh keun bae geus beurang ya ieu mah hitung-hitung neangan heula we udagan. Ngara isukan kari nuluykeun teu kudu hese deui neangan lantaran kami hayang buru-buru manggihan lanak nu cucukna bodas. Nya kajeun atuh ari kitu mah ngan kade sing hati-hati ulah sok sorogotonya sabab di leuweung teh pan pikiraneun. Loba orai gede, loba maung, loba langir, loba kala, loba deh loba pokona mah. Ceuk Bilani ngomongna teu dituluykeun. Lantaran Mang Itok geus ngojengkang ka hareup. Maksudna marek neangan bedog. Tapi barang serog teh tela bedog teh eueuh. Atuh meuni kurilingan nempoan ka sakurilingan jero imah. Tapi weleh teu kapanggih pok Mang Itok nanyakeun ka pamajikanana. Tani, ari bedog kami di kamanakeun da teh neuneun teh? Pan tadi tukangin panto, tadi teh piraku make eueuh sagala rupa da teu dibunikeun ieu. Teh mah Bilani bari jongjon bae di dapur. Ari Mang Itok para mitra sadaya koloyong deui ka tukangin panto. Nyampeurkeun sakumaha panuduh ti pamajikanana. Tapi tetep eueuh ditukangin panto oge. Gero nanyakeun deui ka pamajikanana bari tetep kukurilingan. Neangan, eueuh deuleu Lani. Bawa-bawa dibawa ku semanya. Piraku make jeung eueuh sagala rupa ari eueuh nu nyokot mah. Ceuk Mang Itok nyangka teu puguh, Bilani teu panujueun pok nyarita ti dapur. Hih, sok gagabah ari nyarita teh. Ulah kitu lalampahan teh Itok bisi kawalat. Mangkani kasaluhureun ka Basuri teh. Mane masuknya nyahoanan ka lalaki. Teh kumaha teu nuding ka Basuri lantaran nu nyemah ka urang teh poe ieu teh. Kapan Basuri wungkul? Jadi tetela semah teh ngahesekeun boga imah. Boro dihaminan caritaanana ari mantau ngagubuk bedognya. Ante lucu manutak itu pertama. Sabaran sia. Cek Mang Itok keukeuh peuteukeuh. Boga sangkaan goreng ka semah gantawang Bilani namalang ti dapur. Montong kitu Itok lalampahan teh ieu. Daku kami ge katempo Basuri teh ini teh lengoh teu mawa bedog. Mending teangan heula nu bener bisi matak doraka nuding-nuding ka nu can pugu. Sedengkeun ieu ari suku sangka teh matak doraka dosa. Leuweung basa mun nya kumaha mun disangka ku urang teh. Jelema bener hartina mah urang nu salah pan leuwih gede dorakana teh. Aing mah teu ujrud doraka teu ujrud naon lah. Penting mah bedog kepanggih. Sia dilanina turi maneh mantangu teuing. Sepugu Basuri teh keheuleun ka kami lantaran tadi basa barang-barang datang teh disingsireun ku bedog nu matak ayeuna dibawa ku maneh. Moal eueuh atuh ari teu dibawa ku semah mah dibawa ku manehna meureun. Cek Mang Itok tetep mung eleh carita ku pamajikanana. Neanganana beuki teu puguh kalah kalayang koloyong ka mana mendi. Ari ti dapur kerewek Bilani nempas sorana beuki heuras lantaran keuheul. Litok, maneh nyarita asal di sadaha? Kudu aya bukti ari nuding teh ulah janji wae. Cik naon buktina? Ambang sia bukti mah. Kari-kari kise mah balik bedog kami. Aya geuning. Sakadang bedog sia teh. Nah, atuh sia teh bet nyumput di dieu. Aing mah aya wae. Aya bedog teh euy kami teh Lani aya euy. Kabuk-burugan ku rorodaan si kulup ieu geuning yeuh. Sia mana kalah nyumput di dieu ku aing diteangan ti tadi teh. Bari nyarita kitu kana bedog para mitra sadaya. Ong seuri sia Litok lah ganeng kalah cecengiran, tibatan mikir mah. Jungjung geura init burit manten. Balikna teh kawa mawa suluhnya, ulah keupat kawas tas di pasar. Ceuk Bilani ngagebes ka salakina. Ari Mang Itok teu nemalan kalah kagejelig init, bari cecengiran para mitra sareng serenge. Kirawanci pecat sawad harita panon poe cahayana mani mencrang, bersih teu kahalangan ku mega saeutik-eutik acan. Panasna karasa mending ngajeletit. Mang Itok para mitra sadaya ngagedig leumpang nuju ka hiji leuweung nu kakocap sok loba peusingna nyata leuweung datar leunca nu pernahna kuleuneun lembur Mang Itok. Jadi alus pisan atuh keur Mang Itok mah lantaran lamun init kirawanci haneut moyan teh panon poe nyorot kana tongong. Balikna sarua jeung cahaya panon poe teh bakal nyorot kana tongong.
sabab Mang Itok balik kawetan sedang panon poe ari bulit mah aya di belah kulon. Kaayaan kitu teh alus ceuk tukang moro lantaran sanajan teu untung ge moal kosong-kosong teuing, kitu deui Mang Itok harita leumpang na sumanget pisan jiga nu leumpang butuh. Teu kawas biasana lamun dititah teh ngalasuluh teh ku pamajikanana. Teu kacatur deui di jalana. Kira-kira meakeun waktu sajam setengah serog Mang Itok nepi kanu di jugjug. Nyata deuweung datar leunca teh. Barang tepi ka eta tempat bari leleumpangan Mang Itok tatanggahan, nempuan tangkal-tangkal kai nu daroyong jeung loba kadakana. Teuing geus meunang sabarapuluh tangkal kai nu disidik-sidik ku Mang Itok. Teuing geus meunang sabarapuluh tangkal kai nu disidik-sidik ku Mang Itok. Malah leumpangna ge geus teu kaitung teuing sabaraha ribu meter. Nuges kaliwat nuges di jugjug. Mang Itok geus ampir ponok pangharepan lantaran can manggih tapak-tapakna acan pesing teh. Kulantaran geus ngarasa capek. Da pugu geus jauh leleumpanganana gek Mang Itok diuk dina hiji catang. Nu kacida gedena. Malah jigana kulantaran geus kacida heubeulna meuni geus lukutan. Barang rek didiukan teh meuni empuk asana teh diuk dina permadani. Bari diuk dina catang Mang Itok panganguran nyabut-nyabut bedog. Siriwik bedog teh dipake nulihan kulit catang nu didiukan. Ari maksud Mang Itok terek nulisan ngaran dina catang, da bisaeun manehna. Ari sakali nulis ngaran sorangan mah keur kenang-kenangan pajarkeun teh. Tuh. Adi-adi sadaya kalakuan Mang Itok teh kalakuan anu goreng. Komo ayeuna digemor-gemorkeun adi-adi sadaya nyaeta lingkungan hidup teh. Urang kudu melestarikan lingkungan hidup. Tak ieu sangkan ulah rocet, sangkan segala rupa teh ulah awon katingana. Kade adi-adi, ulah sok daek curat-coret boh dina batu, boh dina tempat-tempat anu meang sok dijugjugan ku urang kitu teh. Sanes hade teh malah jadi awon geura katingal ku urang. Batu sahade-hade ngajungkiring, nyata diciptakeun ku Maha Kawasa. Pikeun ditingali ku urang kanimatan ningali batu sakitu enahna sakitu hebatna hayo dicurat caret atuh leungit atuh kanikmatan ningali teh kitu mah kitu adi-adi tah mangga sing emutkeun nya tah model Mang Itok teh awon tah ieu teh kumaha balukarna Mang Itok na awon mangga urang teraskeun atuh para mitra sadaya barang harita teh bedog dipake nulihan kulit catang nu didiukan ari maksud Mang Itok rek nulis ngaran sorangan. Barang geus sababaraha kali nuri burial aya getih kaluar tina eta catang. Atuh pugu Mang Itok kaget kacida pok ngomong sorangan bari neges-neges kana tapak bedog. Wah. Nah catang sakieu geus lukutan teh masih keneh baaseuh. Ih, pitana beureum geuning jeung getih. Tangkalna naon ieu nya? Tangkal angsana kitu. Cek Mang Itok bari neuteup. Tetep para mitra neuteup. Kanu ningamburial teh bari teruy nurih-nurihkeun bedogna. Tapi kebeug Mang Itok ngarenjag bakat kureuwas lantaran teteh lapisan catang nu didiukan teh maju. Jung Mang Itok nangtung barang koleang bruk Mang Itok tigubrag sabab catang majuna beuki gancang. Korejat Mang Itok hudang red kaken caret kakatuh barang bre gurubug Mang Itok ngagurubug. Lantaran manggih kareuwas nu beh ditueun ti reuwas mah da pangacian geus sabaraha kintal nu kaburna ge para mitra. Lantaran tetela pertela ngemang boled nyaeta tungtung catang belah katuhu Mang Itok cung kedang cengkat kaluhur terus calawak meni ngewag sihung rangeteng tiga korona burahay beureum pikagilaeun mata bolotot jiga hurung sawareh katutup kulukut anu ramai si horeng nu disangka catang ku Mang Itok teh orai sanca nu geus nahun. Tapi kulantaran kacida gede gerakan anak lamat berat ku awak puguh Mang Itok meni wer-wer kiih berut hitut bakat ku sieun rai beungeut karasa asap panas leungeun ngeleper huntu noroktok barang nempo hulu orai sanca celegeug beuki luhur teu loba pikir durug-dug Mang Itok lumpat ti babaranting ngajauhan catang hirup nu calawak cigarek ngalegleg. Tapi untung para mitra tadi jadi sebatkeun orai sanca nu parantos nahun teu ngudag ieu da matak nepi kalukutan ge kusabab geus teu bisa incah jauh lantaran awakna geus kabulan ku kulit pamegaran awakna sorangan nu geus ratusan rangkep
nepi ka kulukutan para mitra. Sapanjang awakna ari Mang Itok nu lumpat ti buburannya teu nyahoeun yen oray sanca teu bisa ngudag. Manehna jongjon lumpat ngajauhan ti eta oray. Rarasaan geus asa kep awakna diteureui ku oray. Da eta mah punuk meuni geus asa kumaha bujur meuni geus empot-empotan. Tapi sanggeus jauh ceuk rarasaan mah reg Mang Itok eureun lumpatna. Ret ningalieun ka tukang tetela eueuh tanda-tanda anu ngudag. Gek Mang Itok diuk di luhureun batu, bari ngahegak bakat ku capek, pok ngomong sorangan da puguh teu bogaeun batur. Aduh. Sial aing. Sial aing usaha dipapanggih jeung satu panjang. Jeung di kumatak heran ye. Unga-unga luntak ka leuweung, kudu we panggih jeung oray sanca. Batur mah tara kadenge, manggih nu kieu patut Sial aing ye. Aya we ceuk Mang Itok bari nyekelan angen lantaran karasa seueul urut lumpat. Leng Mang Itok ngahulang mikiran pilampaheun sabab tetela can manggih peusing tapak-tapakna acan. Sanggeus rada lila ngareureuhkeun capek, jeung Mang Itok nangtung terus nuluykeun deui lalampahanana nuturkeun inung suku. Tapi can ge jauh kurobas aya nu kurobasan tonggoheun Mang Itok. Kebeg Mang Itok ngaranyeug. Bakat kureuwas ngaranyug sok sieun oray nu ngudag tadi. Tapi barang disidik-sidik tetela peusing meuni gede pisan. Atuh puguh we para mitra sadaya. Teu kira-kira Mang Itok bungaheunana. Sarta teu loba catur gabrug peusing dirontok ku Mang Itok, tapi hanya ka teu beunang sabab peusing harita teh kaburu ngejat para wargi sadaya. Terus kabur ku Mang Itok teu diantep dereg-deg peusing harita diudag ku Mang Itok. Peusing harita para mitra sadaya diudag-udag ku Mang Itok. Ceuk paripaosna tangka-tangka nu rareutik mah ting dorog-dog peunggas di hiji tempat sup peusing asup kana sela-sela akar kiara. Ulunya nyungseb ka jero buntutna nolol kaluar cakakak Mang Itok seuri. Atuh dah sia teh. Dasaralah sapinterna ge peusing sagagahna sato sapinterna gurame darat sialah. Mangaleuwihan kapinteran aing deul aing mah manusa makhluk pangmulia-muliana dibere kapinteran ku rumah kawasa aing mah dibere akajeng pikiran sialah. Ceuk pangrasa sia mah meureun sia teh nyumput teh nyamuni meureunnya. Heueuh buni meureun nyumput teh sia teh. Tapi teh buntut temong ngacir. Di bados sia ku aing deul. Dasar milik. Nuhun mung aya genep nu nitah model basuri teh. Aing teh meureun sabulan teh tenang hirup teh ye. Ceuk Mang Itok bari kep buntut peusing dicekel pageuh naker, duduk digusur kaluar maksud rek digebotkeun kana batu ngarah paeh sapada harita. Tapi peusing nu ieu lain peusing epes meer, peusing gesit jeung tanagana kacidarosana, deg-deg peusing lumpat tarik pisan atuh duduk Mang Itok para mitra. Kabur deui harita teh peusing teh. Meniti babaranting sanajan nyereri kagusur ku peusing ge Mang Itok angger nyekel pageuh dipeperket kana buntut peusing. Ari eta para mitra sadaya, peusing teh para mitra sadaya duduk lumpat kana guha nu rembet ku cucuk saliara. Puguh we kulit Mang Itok teh teu katutup ku baju raraget. Peusing tetep neangan ciga nu kitu, cigana perhitungan Mang Itok teh salah. Mematak sanajan ripuh tetep teu dilesotkeun. Di jero guha pahulang-hulang sakedeung, peusing mikir Mang Itok ge mikir, duanana ge teu aya nu disada. Teu lila kibeg peusing teh ngabubat babitkeun buntutna hayang leupas tina ceklan Mang Itok. Tapi ku Mang Itok tibatan dilesotkeun kalah ka beuki pageuh. Atuh para mitra sadaya, peusing teh bingungeun jigana teh malah pok peusing teh nyarita jroning hatena. Peusing we nyarita. Si manusia kurang anyar sia banget. Kirana naon sia make nyekel buntut aing. Meureun ku buntut nalo sia teh tau kumaha. Awas sia dibandingkeun sia kana cadas ku aing. Ceuk pamikir peusing teh kitu. Cuma mitra sadaya. Ieu mah dilalempeng gitu. Sigana wae kitu. Udah peusing ge rasana mah aya kitu. Ceuk rasana peusing jero hatena kalayan teu loba dicatur durug-dug peusing teh lumpat. Muru ka hiji gawir nunang tawing atuh gulusur Mang Itok kabawa deui digusur. Kusa kadang peusing. Maksudna mah Mang Itok terek dibantingkeun kana cadas. Tapi dina hiji kasempetan Mang Itok
bisa nahan lumpat na sakadang pesing kabeneran hareupeunna eta tangkal tisu sagede bitis. Waktu eta tangkal hampir kaliwatan, sakilat Mang Itok ngabantingkeun awak ka kiduleun tangkal, sedengkeun sakadang pesing lumpatna ka kalereun tangkal. Kulawit serang para mitra sakadang pesing eureun lumpatna, sabab buntutna ngait kana tangkal tisu. Sanajan capek jeung nyeri balas ti babaranting cakakak Mang Itok seuri bari terus nyerita. Sok sia using sok sia. Rek lumpat kemana sia lah? Sampean deh lah. Sok sia. Usik deh sia lah. Ari wani mah wani keneh ka kami. Alah. Amarukan deh kumaha atuh. Aduh. Wani-wani ngagusur si Itok sia. Cek Mang Itok setengah nangtang. Sakadang pesing age. Ambekeun sigana teh da kaciri. Matana molotot ka Mang Itok bari ngomong muncul jero hatena mah. Malah Mangka waras ya manusia teh. Make jeung nangtang segala rupa sia awas ya Itok. Ningusur sia kana jero kohol kabuyutan ku kami. Moal bisa mijeuleung ya sia. Cek pamikir pesing dina hatena. Sarta teu lila grebeg di sakadang pesing teh lumpat deui. Tapi ku Mang Itok ditahan sakuat tenaga mun ti bobergeg. Pesing sarua hayang ngagusur deui Mang Itok. Tungtungna duanana pabedo-bedo, duanana pada kuatna. Dok tanggal tisuk teh beungas. Teu kuateun nahan pabedo-bedo. Durug-dug Mang Itok kagusur deui ku sakadang pesing kabuntang banting kawas tadi. Bajuna rangsak balas ti kakarait kana cucuk. Nepi ka tetep sakadang pesing teu dilesotkeun. Ari sakadang pesing bener-bener hayang nyiksana. Sabab harita ge lumpatna teh muru ka hiji tangkal gintung nu kacida pisan gede tur luhurna. Eta tangkal gintung teh para mitra sadaya jerona gorowong siga kohkol lantaran galeuhna geus bea kurinyuh. Jadi mun katempo ti luhur mah teu beda ti sumur. Tarekel sakadang pesing naek kana tangkal gintung teh. Mang Itok kabawa meninggu gulawingan ngagantung dina buntut pesing. Para mitra sadaya tadi disebatkeun ieu dongeng teh mung saukur sawangan wungkul. Dongeng rahul gitulah. Tapi karahulan teh biasana jenengan hiburan. Etang-etang hiburan we kitu. Senu naroskeun mah nya pesing bisa kieu kitu. Namina ge rahul para mitra. Hul gitu. Nya eta gede rahul teh aya. Lega wadul alias gede rahul. Mangga urang teraskeun. Barang geus kira-kira 10 meter luhurna sup pesing teh asup kana gobok. Terus turun kana dasar kai gintung anu gorowong kaayaan eta tempat kacida poekna. Da pugu di jero beuteung kai nangtung atuh. Dampo kaayaan kitu Mang Itok meningarenya gelantaran kacida reuwas teu sangka sakadang pesing boga tempat nu sakitu bunina. Atuh pok Mang Itok ngomong sorangan. Kasabalahan sia aing kalah ka dibawa ka dieu jeung hanjakal waktuna beak deh. Waktu aing tarung jeung si pesing deh kasabalahankeun sia. Antep aing nepi ka mana sia. Waktu ka ujung seep para mitra sadaya.